Ku siaragam sehti piramie chupa reiti apa kisi nena jana zindagi hiar sehti ku siaragam sehti piramie chupa reiti apa kisi nena jana zindagi hiar sehti. Aduh, suara emak beki dia beki palem wae. Mak, hampurannya kamari abah balik na telat. Kunaon abah? Oh, kamari teh abah balik gawe di jalan. Panggih jeung awewe anu geulis, bahenol teh. Terus ku abah teh dibawa. Tah, pas di jalan teh, manehna nangkep. Abah teh ingat pan keur puasa, kepeskeun ku abah teh, ha. Mang ditanyakan, kata nangkep di ku abah teh. Atau ku abah mah kepeskeun deui weh. Da ingat pan keur puasa. Abah soleh. Tamat terus pas pudunan, nangkep deui ka abah teh. Ku abah teh kepeskeun deui. Da inget pan keur puasa. Bener ya abah mending so sweet abah mah. Tah geus kitu teh mah. Ngajak ka imah. Terus abah teh disuguhan kopi. Ku abah teh ditolak we. Da inget apaan keur puasa. Bener. Tah geus kitu teh. Terus abah teh disareatkeun ka kamar. Terus pan abah inget keur puasa. Alhamdulillah mah pas diseretin ka kamar teh. Pas pisan adzan maghrib. Abi yang obat ieu nyeri dada. Obat nyeri dada sekarang Neng. Tah, ku ieu Neng. Sok gerak. Manjur gitu ieu teh Kang. Wah, pasti manjur Neng. Akang oge gagal ginjal ku obat eta mah. Manjur. Sae atuh gitu mah. Tapi gagal ginjal mah tong seueur pikiran Kang. Santai we. Santai kumaha Rik Neng? Kan cik pepatah oge, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kebenaran aya Wak. Tos di mana toh? Ngabuburit ngapungkeun lengengan. Wak, otong minta duit. Sabaraha? 20.000. Keur naon? Yang mulai takjil. Kana aya 10.000. Aduh, kumahanya? Otong mutuna 20.000. Nah 10.000 ayana. Oh, bayar tuh lah. Berarti Wak ke otong boga keneh hutang 10.000-nya. Ngomong ieu sabaraha Kang? 5.000. Pas atunya. Ya, pas. Halo? Halo, Teh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh.
Teteh kumaha kabarna? Alhamdulillah. Teteh kabarna baik-baik wae. Nonot kumaha di ditu? Menurut ge alhamdulillah teh sehat. Si Otong kumaha? Kenal mana toh? Iya wak, ngalah daun sampo. Ayo bang, di mana lompatan kitu hayo? Atau tong wa teh geus ngaberik angkot di pagawean, labas nepi ka imah teu kaberik. Tapi lumayan tong, wa bisa ngirit ongkos 2.000. Ah wah mah bodoh. Nah, iwanian kawa nyebut bodoh. Padahal mah wah teh udah taksi. Pan lumayan bisa ngirit 50.000. Ai mane Otong? Si Otong ge alhamdulillah sehat. Kan kieu geuning usum kieu mah sararusah teh. Nya. Teteh hampura not. Teteh can bisa transfer ka nonot. Kumaha atuh teh ieu karunya si Otong. Heueuh pan nonot ge apa kaya anak keur jiga kieu. Teteh teh hese not. Sagala kumaha oge. Singgera aya rezekina atuh teh nya teh. Pak Ustad, lamun Otong kuramas make sampah khusus hijab, dosa teu? Moal tuh Otong mal matak dosa soalnya can aya sampo khusus nuker make kopea. Eta nyerak naon, Neng? Gorengan, A. Wow. Bukeun atuh. Mangga. Tah ieu teh gorengan, A. Ayeuna dipasikeun ka AA. Janten gorengan saha? Gorengan AA. Aku geuningan. Beneran ya Otong, warek nita panganterkeun barang. Barang naon, Wak? Kelanya, urang cokot heula nya tongnya. Tadi panganterkeun nya ka tukang rongsokan. Ku ieu weh ka Otong ya. Ya. Oh, 4.000. Ieu teh karek DP nya, Wak. Mang. Aduh, aya naon, Tong? Aya ka tukang rongsokan ti dieu sabaraha, Mang? 5.000, Tong. Aya barang bawaan dihitung teu? Ya henteu atuh. Oh, aya gitu mah. Ya atuh, pangnepikeun ka tukang rongsokan, Otong mah nek lempang. Nya doakeun we atuh, doakeun teteh. Mudah-mudahan saencan lebaran teteh bisa transfer duit jang nonot. Amin teh. Teteh iraha atuh ka lembur. Doakeun teteh. Nya alus-alus mah lamun teteh bisa balik ke kampung. Jadi teteh bisa panggih jeung si Otong. Teteh teh sono pisan ka si Otong. Nya atuh teh. Nyantos atulah nyanotnya. Kayak ku teteh ditelepon deui, teteh keur di warung. Nya atuh teh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.